Dikawitanku bismillah nabam Sunda moga berkah munggaran urang palapa sholawat sugan ijabah ninggang mangsa nu sampurna awak mah ngaragap taya mana dulur jeung baraya nu mangkukna taya beja geuning bray mah banget suwungan ukur boe asiwung tangtungan tuluy kaduhung teu ngalaksanakeun untung dawuhna ta Rasulaya yen hirup mah sementara di dunya ngarasa bagja akhirat sugan disiksa matak ulah kajongjonan ulah ngawaro ka setan dunya mah pangumbaraan nyapikeun cukang lantaran satungtung can menang puas manusia ngalabrak waas najan geus diawas-awas tapi geuning tara mawas hirup lengle jeung talengke akhirat perkara engke nahamun geus jadi bangke kaduhung siksa nu gede matak dulur hayu dulur pek hirup sing alalakur lobakeun hidep tapakur jeung sing bisa hidup syukur sabab dina pangliwatan bakal ngajadi lantaran kabeh nu geus kaalaman jadi pananya pangeran lampah bener tangtu genabak jadina alam barjah tapi lamun salah kaprah siksaan bakal ijabah moninjo zaman geus asing dunianya tereti guling disuk-suknya bakal pangling lantaran loba teu eling teu inget bakal rek maot doraka iman pek lesot teu ngora atawa kolot Ajrail mah tetep nyokot ulah sok sakaba-kaba kabawa kurupa dunya nu nipu raga jeung mata nu mawa kana doraka ngagugu gaul jeung wadul ibadah carangnya kedul lepas nyawa lamun suul pek inget hidup sing punjul celak hirup hidup sing junul